Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Syahidul lailahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Ila roy jamil anbiya musani jami sahabatul rasulillah ajman jami awliya ibnu masyariqil maghribi bi khususan sultan awliya gusul adam kutubil alamin sidasi muhyiddin abdul qadir jilani qadas al-sirah wa sidasi abi qasim junaidi baghdadi wa sidasi marbil qaruhi wa sidasi saqati wa sidasi syafadani wa sidasi abi yazid bustami wa sidasi syabun naqsabandi radhiyallahu anhu dilambar sidasi billah marbin rahman wa syekhina mukram sidasi amas sahib wal fatihil alifin ila roy jami malik kutubil ladina ta'lamna alamna mu'allafat khususan Sayyidi Muhammad Nawawi Bantani wa Sayyidi Abdullah bin Husain Ba'alai wa Sayyidi Nabi Hamdi Ghazali Tusi ila ru'i jami' masyayikhina ila makanu ila ru'i abaina ummatina wa jidadina wa jidatina kafati muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat syuhulil lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طوما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم Hari aqaidna iman Taya 50 perkara 20 anu wajib di Allah 20 anu muhal di Allah hiji nu wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji opat nu wajib di Rasul opat nu muhal di Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi jumlah 40 hiji jadi jumlah sedayana 50 wujud kidam bako mukhalafatul lil Ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar butuh kanu sejena banget hiji datna banget hiji sifatna sarengna damelna ka arti Natna kawasa jeung karasa uning sareng hirupna ngadang ningali sesauran saestuna bukti nu kawasa bukti Allah nu kersa bukti nu uning ngarejeng bukti nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawu janten sadayana 20
samudus panamu masalalil itiyajata adud ajazun jalun ma'usumam ama kharsun jahilan mayitan asoma ama agama anyar ruksak anyar kana tempat butuh kanu ngayakeun bing bilangan datna sifatna tawadamana karti lalawanan sifat wadaniyatna apes teu karasa jeung torek lolong jeung pira sifat nu muhade Allah bukti anu apes nu teu karasa bukti anu bodor jeung bukti anu maot bukti anu torek bukti lolong jeung pira sadayana nu mustahil oge 20 sifat anu wanang di Allah hiji eusina kongang midamana kongang teu midamana barang mungkin teu aya nu wajib ka Allahna cara ngadamel bumi langit jeung seusina iman kufur ngajizkian kabeh karti ayana sareng eueuna barang mungkin teu wajib teu moal ka Allahna sifat anu wajib di para rasulnya eta sidiq amanah tabligh patona bener ka percaya ngadugikeun sareng pintar tade sing apa bisi hirup jadi sasar sifat anu moal di para rasul kadib khiyana kitman bilada bohong rajang cidra rajang nyumput kantur balat kade sing taliti iji nama sing tangat nuwenang di rasul rasul kagungan non sifat bangsa kaya tuang leut angkat kulam saja bina sifat-sifat bangsa manusia biasana sareng teu damang nu teu pangkatna cara riot mulos perana sareng tirisna cara barokes rek jeung edan moal ayana Bismillahirrahmanirrahim wal jama'atu fil jumu'ati fardu ainin ari berjamaah dina salat Jumat eta teh fardu ain jang lalaki anu merdeka anu araya di imah ala sabili tawattuni al baligh aya teh mukimna teh sabili tawattun tepana jalan imah-imah di cicing berdomisili di eta tempat di kampung baligin lain pendatang, lain non musafir, lain nuker lewat jalan, lain nuker nyanyabaan. Itu wajib paduain jang jama nu cing di imah. Al baligin baralai kabeh geur madurin. Anu tadi uduran kabeh pala Jumata lam raatin ijman. Itu wajib Jumat sepakat sakabeh ulama ka awewe teu wajib Jumat. Ngalamun adek miluan pek wala ala khunsanya kita di kawandu naon sabab litimali unusatihi pangna khunsa wandu tu wajib Jumaat sebab ihtima pantes jadi awewe na eta si wandu ari wandu kan tanya sakapeung awewe sakapeung lalaki ala abdin mudabbirnya kita di ka abdi dan bahasa saya budak belian tu wajib Jumaat mudabbirin mudabbar naon nungtut merdekakeun mudabar lain mukatabin mukatab nuntut kemerdekaan anak mukatab nuntut nya badin mau nonta naon aya kitu abid mubad setengah merdeka setengah henteu sebagian merdeka sebagian itu gambaran abid budak belian milikna milik duaan kuma misalkeun dina ditinggal seorang tuli maot anu boga eta abidna maot ninggalkeun ahli waris ninggalkeun anta
ahli waris duaan ahli waris na misalnya nu sebagian bagian orang merdekakeun cenah tanggal nabi nam ambil numba di sebagian merdeka sebagian diencan jadi sepotong wala alaman lam yastautin bimali jumatin nya kitu deui itu wajib jumaan ka jamaah anu teu ima-ima di tempat jumaah lain ahli dinya keur naon keur lewat ku huwa malatuk sarus salat kalau jawazatihi nyata maha jumat teh tempat jumat teh malatuk sarus salat tempat anu teu bisa dikosor salat indit ka dinya teh teu bisa ngosor salat ini kata tempatnya kudu deket deket encan bisa can sah ngosor sholat lain jarak sakosorun lain dua pamon dukan jemaat temukim di eta tempat cicing di eta tempat gambaran kekayaan pendatang atau anu arek naon ari kitu teh anu arek nyemah sakedeung atau anu arek menjelajah sakedeungnya musafir kenya nyabaan lumpangan teu wajib jumaan jangan nu kitu kaulah jauh itu ala sabinya kita jang budak tu wajib jumaan ala man la udrun kamarodin nya kitu muga udur sapertikeun gering teu wajib jumaahan aya wajib jumat aya ke naon ngaranna teh wajib jumat ya sah jumaan nah aya jadi ini dong kita maksudnya katetepan wajib jumat jumaanana sah dulu bisa dijieun syarat iniqod bisa dijieun syarat iniqod syarat ini kontenya eta diasupkeun kana bilangan Jumat. Itu ya. Tilu kategori hiji aya jamaah nu katetepan ku wajib jumahan. Dua itu sah jumahanana. Mun miruan samun salat Jumat sah jumahanana. Tilu jadi jumahanana jadi bisa dijieunkeun naon bisa dijieunkeun diasupkeun kanu bilangan 40. Aya anu wajib sah jumahanana bisa diasupkeun kanu 40 nyata lalaki baleg merdeka heg aya di imah. Lalaki baleg merdeka heg cicing di imah. Eta naon tah? Kamanehanana wajib jumahanana mun ngalaksanakeun sah jumahanana diasupkeun kana bilangan 40 bisa kitu nya. Kedua aya nu teu wajib jumahan maksakeun teu sah jumahanana diasupkeun kana bilangan 40 teu meunang nyata gelo. Contohna seperti naon tah anu gelo saja lalaki teh teu wajib jumahan. Gelo tu wajib jumahan maksa milu jumahan teu sah jumahanana asupkeun kana bilangan 40 teu kaji teu meunang. Katilu aya genep ya aya genep. Katilu aya nu wajib jumahanana wajib kamanehanana jumahan sah jumahanna sah lamun ngalaksanakeun bisa diasupkeun kana 40 teu bisa kumaha cenah wajib sah jumahanana ngan teu bisa diasupkeun kanu bilangan 40 taya syarat iqod aya uluzum sah ngan syarat iqod teu jadi diasupkeun 40 nyata mukim ghair mustautin mukimun ghair mustautinin nyata jamaah nu mukim ngan teu imah-imah. Kok mukim tapi teu imah-imah kumaha cenah teh nyata mukim arba'ata ayyamin suhahin jamaah anu cicing di hiji tempat dina 4 poe anu wareuteuh. Misalkan ka Cikuya aya datang musafir pendatang orang Jakarta sabaraha poe cenah cicing di Cikuya 4 poe
pas dina anu eta 40 teh aya poe Jumaahan maka ka eta jelema anu keur musafir nu keur datang ka Cikuya keur ulin kenaon silaturahim nya tah pas Jumaahan wajib Jumaahanna ka eta jama wajib Jumaahanna geuning wajib bongan maksud tujuan rek cicing di Cikuya salila 4 poe nya wajib Jumaahan milu Jumaahan sah Jumaahanna ngan teu meunang diasupkeun kanu bilangan 40 teu meunang jadi hitungan teu bisa ditambahkeun kanu 40 jadi ketika orang Cikuya kurang gitu 40 tambahan ku si eta tah anu keur naon keur nyanyabaan salila 4 poe mukim di Cikuya salila 4 poe model naon model hurufnya sabaraha poe kan hurufnya aya 10 poe geuningannya aya 10 poe itu teh eta kan gitu ngaranna mukim goirimus tautin jelema cicing di hiji tempat di hiji kampung di tempat Jumaahan ngan teu imah-imah gor sementara naon tah sementara wajib Jumaahan ka eta jelema lamun leuwih ti 4 poe nya lamun tujuan cicingna di Cikuya teh leuwih ti 4 poe wajib Jumaahan milu Jumaahan sah Jumaahanna ngan teu bisa ditambahkeun kanu bilangan 40 ketika orang Cikuya kurang tina 40 tambahan kuno eta kagak boleh kada bisa ora ulinya tilu kaopateun kaopat teu wajib Jumaahanna teu wajib ya Jumaahan teu wajib ka eta jelema teh nya maksa milu Jumaahan sah Jumaahanna sah diasupkeun kanu 40 menang iku mah tah teu wajib Jumaahan tuh asup milu Jumaahan sah Jumaahanna diasup kanu 40 pek silakan nu kumaha nu kitu kita mazur jalma anu diudur misalkan jalma gering parna geringna mesa nyamaksa pokona mah gotong aki hayang ka mana hayang Jumaahan bisi ieu terakhir aki Jumaahan nya dipaksakeun digotong ku sanubuh kaopatan tah kuduanya dipanggul cara mayit ini Jumaahan ya digolarkeun Jumaahan ge disangigirkeun ka atau disangkarakeun nya ngagugulir ngamu batang milu Jumaahan teu wajib sebenarnya teu wajib Jumaahan kanu boga udur seperti kitu ngan milu Jumaahan sah Jumaahanna cenah kurang tina 40 tambahan kun geuning eta menang silakan 5 tilu 4 nya 4 kalima tentang Jumaahan wajib Jumaahan lamun milu Jumaahan maksa teu sah ongko wajib tapi lamun naon lamun Jumaahan teu sah diasupkeun kana 40 sarua teu meunang ongko wajib tapi lamun Jumaahan teu sah diasupkeun kana 40 teu meunang saha nu kitu nyaeta jalma murtad naudzubillahi min ya murtad eta wajib salatnya katetapan wajib salat kaasup wajib Jumaahan ngan lamun maksa teh syahadat heula tuluy Jumaahan milu teu sah Jumaahanna diasupkeun kana 40 sarua tidak boleh teu meunang murtad kagenap terakhir teu wajib Jumaahanna sah Jumaahanna ngan teu bisa diasupkeun kanu 40 kumaha cenah ngan teu bisa diasupkeun kanu 40 teu wajib Jumaahanna sah Jumaahanna ngan teu bisa diasupkeun kanu 40 nyaeta nu keur nyanyabaan nya misalkan urang nyaba ka Jakarta aya kursa poe lah di Jakarta nage pas poe Jumat atau apa 2 poe di Jakarta nage pa aya poe naonan aya poe Jumatan teu wajib teu wajib Jumatnya misalkan salat orang di imah mah urang usah kedeung ieu ka hipeknya tah ieu teh ramah ku baturna tah amun milu Jumaan sah nya diasupkeun kana 40 geuna bilangan 40 henteu meunang ieu kursa wungkul nya kitu di cewek naon tah cewek wadonnya perempuan istri teu wajibnya awewe teu wajib naon teu wajib Jumaahan kan samilu Jumaahan sah Jumaahanna mun diasupkeun kana 40 menang teu henteu eta genep tanya genep dina masalah naon wajib Jumat sah Jumat jeung syarat ini kon syarat dijadikeun bilangan 40 kabagi genep jadi genep kumaha carana cenah naon tilu lah wajib sah jadi
luzum as-sihah al-inqad wajib Jumat sah Jumatna itu bisa dijadikan bilangan 40 kali 2 kali 2 na naon wujud jeung Adam nah aya wajibna eueuh nah aya sahna teu nah aya ini kodna teu jadi 3 kali 2 sabaraha genep deh tapi genep jelema genep golongan menghadapinya naon kitu teh genep golongan dikaasupkeun kana wajib jeung teu wajibna naon Jumat tas idakanu api Jumati jadi fardu ain teh kumaha to kasaban-saban babatok nincak kasaban-saban naon cenah geuning tak yang lalaki nu merdeka nu mukim kabeh hek jadi cing aya di imah kudu jumahan wajib jumahan idakanu arba'in lamun kitu teh aya 40 walau bil imam jeung sanajan 40 teh jeung imam nah wajib dah kabehnya ketika di hiji kampung aya 40 dihitung teh yeuh maka wajib ngadegkeun jumaah eueuh tina 40 kudu 35 kudu 35 40 teh jeung budak atau 40 teh jeung awewe maka teu wajib ngadegkeun jumaah teu wajib salat lohor eta mah tah salat lohor tas wajib kumaha orang yang jumahan cenanya hiji cicing di hiji kampung di eta kampungna misalkan nah gitu kurang pendudukna kurang tina 40 lalakina ya tapi orang hayang jumahan tinggal pindah wae ka mana milu jumahan ka kampung sebelahnya ka kampung sebelah nah ka tetangga kah atau ini ka kota kah pek silakan kalapin maka pala jumata ala majnunin arba'in teh di mukallafin 40 teh kudu mukallaf kabeh na mukallaf teh baligun akilun balig kabeh berakal kabeh pala jumat ala majnun atuh kejang nu gelo mah teu wajib jumahan teu nu gelo teu wajib jumahan mug maleh nu sakalo teu wajib jumahan ada mitaklis teka taklif teka perdi teka tetepan ku syarat teka tetepan ku hukuman anu 5 nu gelo mah nya wajib sunat haram makruh jeung mubah biasa bae tepling kadinya nu gelo eta mah nya biasa teplang ning harapan kewajiban biasa tu pelang tepling berarti eta teh aya mirip-mirip geloeun kitu nya atau yang jadi daftar ke yang jadi gelo nu kitu nya itu waktu ngaji ka mana ye kitu nya biasa eta melalaikan kewajibannya melalaikan kewajiban berarti hayang daftar jadi jemaah anu bebas tina naon tina kewajiban berarti dina disebut hayang daftar jadi gelo nu kitu nya tapi lumayan jadi datangnya alhamdulillah betul bersyukur pisannya batur mangees kene aing mah didaikeun kene ngajingan tingkatkeun nya kitu patutnya ulah dikukutnya aing kudu bake adab-adaban aing ngaji make tata krama aya butuh naonna butuh adab-adaban tata krama kumaha cara ngaji cara supaya ngaji menang menang cacaang ngaji sing ngaji tapi naonna wununa peueuna cacaangna leungit teu bisa nyaangan dirinya sugana aya sagede atuh sagede cika-cika kelip-kelipan nya eta kurang adab-adabannya tingkatkeun bersyukur geus daekeun ngaji caki lumayan di gede pisan nya gede pisan daripada naon daripada motor ninjanya wah gede kene ieu ngan tingkatkeun kualitasna tingkatkeun ulah gitu rubah fi abniyatin mukallafin fi abniyatin kumanu wurik ngajawurna wajib jumaah tazamus sakronal mutaaddiya bisa karihi jang jamanu wuluh ngajaja wuluna misalkeun wuluh naon maboknya ngajaja wajib da jumahan kalau kitunya wa ilam yakun mukallafan aja teu mukallaf wajib ali kodoangan teh sah nu wuluh teh sanaona salat wajib dikodoan atuh duron wajib kodoan
Fi abniyatin aya dijikta nanti abniyah manazil pirang-pirang tempat yastawtinuhal adadul mutabar anu dipakai tempat cicing ku bilangan anu 40 lamun wajib Jumat teh lamun aya 40 mukalaf kabeh lalakinya 40 mukalaf kabeh gaya cicing di tempat anu dipakai tempat imam-imam bernaon ge teh berlindung ngaran teh berimah-imah teh ngaranna bertelur bertelurnya bermukim teh berdomisili berdomisili di eta tempat terus mana deh teh fi abniyatin wajang zadin wajib Jumat teh wala man nawal iqamah indahumullahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah